wawa bisi ayah jurik jeliwuri setan sumaraba setan tiwetan setan tikidul setan tikulon atuh oke setan tibelah kalerkeun ku orang singlarkeun insya Allah orang babarangan ngadaroanya kabararea parupuyan wa teh di mananya saha eta nu bawa parupuyan tadi teh urang singlarkeun heula kitu nya sok mana parupuyanana mana parupuyan wa mana parupuyanana ampun kanu agung mah kanu kawasan kanu agung kanu gaduh kupayaku bade langit bade bentang mega hideung ampun kanu agung adiwa mada rek ngadoakeun ka sabarareanya mudah-mudahan sing dijawab atuh nu tani sing sugih tanina nu dagang sing jembar dagangna kaum gaji sing naik gajihna kaum pangkat sing naik pangkatna atuh pamimpin sing amanah mimpina ampun kanu agung amin ya robbal alamin mugi Gusti nang asa poho aja dah kadi jeung sini ini ay sini ini di mana sih teh jemput we ke di mana sih ini di mana iya wah di mana tuh dieu lain kadieu tadi siapa tadi itu ayah anu gandang piraku anu ginding piraku ereku aing sorangan baturan atau aing ini cep aman eker mah incu urang itu katu urang babarangan tadi itu sampel itu karunya ini atuh mama jagoan sianya aing ada kadinya karu si akinya si aki cedewa aduh teteang
sorangan di tadi itu dulu nu kadang jeung nu ginting tuh dulu dihareup tuh tingali ku bararea era sia tuh pira ku kudu aing sorangan. Kira abang meni siapa meni kesabaran kira aing cangkeng aing kieu sakitu musuh sakitu loba cing sabar atuh kitu daguan kitu aing teh da jelema aing robot aku kitu nama lain kitu sia teh dan kitu kata tadi teh kahayang aing mah sia teh ngomong ka aing teh tuh jam sakitu. Nah, hayang sia aya di kumaha ayeuna sia teh hayang kumaha jeung aing teh sia ampu. Aing mah hayang digendong. Aduh, ampun. Nah, sia teh meni kawas budak murah A B C D E E W W gitu meni hayang digendong sagala. Ampun. Sia teh berat aing teh ngagendongna ge. Moal aing mah geus peot atuh Abah. Peot aing moal berat. Siapa? Aduh montongnya balikin. Salah sia. Aduh. Itu mana. Mengasal dia abu. Hari ya abu. Aduh. Alah. Tuh jadi aing ieu teh leueur si abu.